ngalangkungna ke tengah-tengah anu ngajajar papayun-payun gitu nah ya maka hoyongna berehna juru ibing seueur ka hoyongna teh kitu eta sok anu beureum bungkul nyandak ka ditu ka Amas tasesana pap gitu kanca mitra pangrawit siap siaga kanggo maluruh kersana Bapak Hajat wa Amas tah kitu sok ya ieu anu sesana papayun-payun tah engke ngalangkungna wa Amas ka tengah-tengah tah kitu tong karep teuing jiga budak bedun sing rada carang jiga pagar ayu nu upacara adat geuning asih belep euy ke heula wa teh can dipiwarang ku kiri bener rusuh heeh jang parantos siap wa Amas bakal kapayun yuk urang papak sabilulungan jang sabilulungan dasar gotong royong sabilulungan sifat cilik rojo sabilulungan kita potong sabilulungan persatuan tembur sabilulungan dasar gotong royong sabilulungan sifat cilik rojo sabilulungan kita potong sabilulungan persatuan tembur sabilulungan dasar gotong royong sabilulungan sifat cilik rojo sabilulungan kita potong sabilulungan persatuan tembur sadaya ngiring lagu aturan wilujeng kembang ya bisa para kaca kesadaya kesadaya kaum dangu ya bisa para kaca cuma tak iringan pingan nyagat ke kawilujengan kesadaya kaum dangu tetenan bari ngeraya nyata nangan kariwa nyangakeun mah kawilujengan pamiri gamelan kawi nyopana wiramatari sagala ulah saklewi mantak nyiksa kana diri lamun seni geus ngahiji kumaha gumulung mah Pak Hajat Ibu Hajat gumulung nganci nadiri di kamera jang alhamdulillah
sabada wa amas nampi soder ayo kahoyo ya gitu. Lepatna enggal dosa sangkana jalata abah olan-olan dasa oyona kanca mitra dipirik mah para wiyaga nosoga matata ngawira suara kumaha ya estoraos auja kumis aya kuping anak pribadina kapaina temungu di kasania pamilekeun ngalah nyoba sanes kacang sanes kacang kaawona
ngajak kasaean aturan wilujeng tebak tiga palan seni Sunda nyagakeun wamas hiburanana nota tusma salepatna Bapak Utai pamukimah Pak Tonto siap tenang lumayan mah Kang Rahmat atau lumayan sugan janten abah olan-olan dakasayan seni nomah seni no jadi atikan ngarakeun akasna duduluran sarigi mah paras kudu jahati sarengkeun rejeng pikiran aku maha ye sama memang sama meprak hati-hati garapa kanta no awama perlu singkiran dina gawe hari babarengan kula rek mah kula rek sewang-sewangan komomun mah komomun silih noni bulkeun paceng kadan paceng kadan ularek mah sewang-sewang koma bari jonjonan salah sangka mantak nama mantak pangang baraya bapak cinta mama cinta tunggu-tunggu jadi cilaka pamirik mah gampang kawin nyombonan mah wiramatari hari segala mah segala ulah sok leuwih Jajang aya mantak nyiksa kana diri kana diri nyimpen barang lipetian di canang kepaki nulang berjuang berjuang sami berjuang kedangan keadilan kapayudoi seni sunat tuturunang ngalambako na para sa
diri olah arek wa amas dairi daki sami 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 omah Gusti enamo mulai seni sehat nama sehat rohani jasmani supaya mah selamat diri moya mah moya no ngisi kudi kudarengku lakung kakak lampana marangana ketrek no tombak budak sunatan ngigana tati kalaya walau budak ngararibi kaulaka budak sunatan godarengku dikerota karmana tapak nakanda alatan iring iringan soka bunga kegonjakan ganda jeng ganda pencak ditabah separat jalan kolot budak ngararibi kaulaka budak sunatan budarengko dikerota karmana tapak nakanda kana awi di alamat geningan rek di kurungan olah malah kasih mandi kono jadi holongan jauh-jauh tak mangkul awi Coba. kamera merang di jalan Terus. jauh-jauh neang abdi gak malah pikiran gua mandi sadana heula kali-kali dina jati gua madira sama malah mati cari dina hati baji loncat baji loncat ke astana abdi lepah narasa teti anggalna Kumaha pamunut kahoyongna keluarga besar Saibul Hajat yuk urang laksanakeun nu bade ngagarapna keun ben we sejen mah lalajo ngacung anu namina Ibu Ida ta eta sok kapayun dina laguna kan Kang Sreng tepak bajidor naik padesaan Jaipong bedul ayah Ibu Idana siap dul ji keur terbab Kang Sreng ngah
ayuna digarawe babarengan kula rekaina mah lupa beku mawasa ukur dibagat kaya bari nada kasabaran sabar bani kajeng ikhtiar Pamiri kemenan kawi nyompanan wiramatari sagala mah ulah sok lawi mantak nyiksa kana diri lamun seni geus ngahiji gumulung ngecekna diri sae basa sae budi tata titira jeung surati sapanjang mah orang gemelar walah kena danya ikhtiar ilmu tungtut are dengesian nu awak kedah di sialan mun dirima masih coring cing stasiun emu berapate ulah kajang jangan teuing salira kedah di api macamnya biasa tombak anu kawasa manusia tepu mawasa anginku bersama tenang nyimpen marang nipatian di cana apak idulan berjuang sami berjuang tengah bela keadilan kumudima kumaha tarik na ejo kumud
pancen anu pasti ngabantu pemerintahan dan penjuru penerangan sepuluh tahun kalengku orang bisa paguku selisimba ku kadada katresna tayakanatna iya tapi ayana betrapa ari nu karasa dina hate geus teu bisa dipependek samara bisa pulih deui pulih deui. dipirit pangepingan di lumayan panghibur kalbu Seni sedano asli kesenian kabudayaan jasana sanes lumayan bangga dianggo hiburan ngaraket kenuduluran elo Seni sedano asli mi bangga Aceh mandiri budaya Sundano asli esto milik no pribadi pemaulang dasar hati jenis Sundano asli ayuran dipupusti mangga orang sasarangan seni padalangan mere contoh jeung atika orang sasarangan panjangkeun seni kagongan seni Sunda tuturungan Sunda wawa tahapan Sunda sama wawa tahapan orangnya balung karna sing akur ngajadi hiji jasa sama sing sati itu gunung ulun lebak pasir nulung kawi ada masa ada budi tata jeng surti dolaten rejeng mati dina seni hati-hati di dasaran ku agama aturan lulejeng napang asadaya lumayuna nyarusung kebuker bingung nyelam rasa nutong garang bisa parangan jangankan hiburanana nyawa rangan kaya runtuh yang dekat malah
kemalang hana nama kamalang repot cukup sauyuna jangan batu sambil lolongan ulang yang kawana sabab dewi di pangeran junjung tinggi kasapanan hidup kudu babarengan olah re sewang-sewangan olah re sewang-sewangan komomun silih harengan wilujeng tepang wilujeng tepang kali pamira sedaya lang Toba wilujeng tepang kali seni suara lagu senggot kombinasi pamirige saking gamelan kiri mukti lagu senggot kombinasi niki gerawa amas wala badhe turakeun teu kesepuak kula dewe wa amas saking ajarum Toba boten kantun malih nyukani teu kesepuak kula dewe ibu hajah mamah enak saking jarang muai wiyaga alon-alon bae gamelang nane gerak kasno bahwa ma la 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 gaya dene suara suling ke pipi kendalarane wae gerak akhir mah ayo pada bagian seki kula wong Sunda ance
seni Jawa saiki seni Sunda karo seni Jawa wis pada maju. Pak Adi ngapa nanggapa Bapak Lili Jarong la 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 kolane ampun mangga ora nakumaha tasasareng pajekeun seni kagungan pajekeun seni kagungan seni Sunda wasati anak nyanong tuturun Sunda sa wawatapan Sunda sa wawatapan eta kapokorma katon carhid ayeuna kajampang sari ayeuna kajampang sari ari kapung kurma baturan tiana ayeuna pa tepadai Allah Allah Bapak sor kapan seni Sunda anu asli ayura dipupusti miara seni pribadi Mas Usna kadekama silih kunjunti seniman jang seniwati boga pancen anu pasti ngebantu pemerintah dan penjuru penerangan Mama Yaya awi kabadiku budi rasa kamu
rasa mah ganda meku basah jadi beli masket hati amita apa iti gerak bawa mah sebaya waktu balaka hati balik hari sumalada kemacana genda niat hayang apa bareng iya gerarayana samenurat sauyuna nanjarakeun nanjarakeun galurah hirup dina aturan anu utama niat hayang babarangan hirup kumu sauyuna lanjarakeun galurah hirup dina aturan utama awarana geter ning ati apa ano nyakaya nyakaya atanya belah raga rasa lirik hati niat hayang babarengan so atas lamun urang catapura ulama lamun urang anggur mah cilik damaran gedengan mah nganggo ilmu di pangeran balapan nu disamplakeun manukna iberka gunung barenta
ojo nak kok leluasa ngantolakan diri seorang dipikirnya memang takdir ilahi pamit terang karena takdir ajo pasti diri loba mungkin anu lebat anu lebat duh ngolebat padahal kurang kumanga Pak Adi ngapa nanggapa dah awak reksak muktosna rarasa masadia kumela daya kenetna salalamina sorry kapai pentingan utang teingan junjunan datang ukur bawa ke anteng ngirim bang harapan geningan mah terurang di lamunan langit kula punya cian cuma aja bawaan datang mawa piapan geningan mah mawa beca di junjunan mondar mandir balesiran jalan-jalan ngobrol asik jengka bagong rerendenan bahari janji gara kang mito pasine pasang supaya abajangku doa mari siliki cepat silih tata saja naik mobil anuju rusak ka kota gara bawa mak deui no dimaksud rek nonton mak abah olan-olan
selah angkote kosong watan jadi jangan ngobrolan bahwa mah badu duaan naik mobil angkut ke kota Karawang wang weng jarita tak itu maksudnya nah abah wa mak itu tulus apa teu perlu ngabohong abah orang-orang honor perlu pisang lamun tulus syukur pisang wangi iya garawasasahan asal ulah poho paiti ulah natsayogi ulah jalir janji upami peryogi ulawatan luluasa jika nu putus harapan lalapan anu katuka ayanane tersangka gening tersangka areng dia lalu karena ujung juna waate kekuringan temaliran patah Gesan nyosi no ajik di naharapan rehab nama ketunda dina yang pelongan penting iya akasno nek kamuru pangoba garangan siang dina bawa menang nu babatang ngabadina dunya anyar anu tautos sedayana moal sama saban widang rane dede sayanglah noka doang eta nu jadi tujuan cak hariri
Hamidin Darajat Kusuma Bangsa masih apa ke ngagem pancen dina gerangan baik Barang di petia Dicanak bang Dicanak bang itulah Berjuang Berjuang jadi berjuang Menajarkan keadilan aduh aduh tersangka langit ke boy harita katemong kulawu biru duh gorangan ucun daya bentang anu bidang aduh anteparana langit teh katembang lang duh gorangan malang terus teras sumurnya kejung-jungan besaurang aduh aduh jung-jungan nepi angka hati ratu tetunggulan kumalaya pipikiran kemana atuh kemana kuring rek neanganana di papak papak kurasa di juk 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 lamuna aduh 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 jojona kuariana langit kulawu duh naman kaku mama jadi totonana diri gerbuah hati Inian kebudayaan dan caranya lumayan Bapak diam hiburan terangkan duluran di Batan Mani di Lewi suka ngajak di wahana